Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa sadayana patepang deui sareng abdi Jihan Nabila Effendi dina acara Warta Kuliner Bandung dinten Sabtu kaping 18 April 2025 tabu salapan dugi ka tabu 10. Pamirsa sadayana aya di Bandung teu kedah lieur milarian tuangan anu raos. Sabab di Bandung mah di mana-mana oge aya tuangan anu raos. Samihalna jika Sate Maksumi nu lokasina aya di Tegalega Kota Bandung. Rencangan abi tos aya di lapangan nyata Naila. Hatur nuhun kajian anu aya di studio. Simkuring ayeuna tos aya di tempat lokasinya eta Taman Tegalega. Tempat anu kahiji nyaeta Sate Maksumi anu kacida kasohorna. Teras oge Sate Maksumi ieu teh atos ngafilm kana Trans 7. Info salajengna bade diwawancarakeun ku rekan Simkuring. Ayeuna Simkuring tos aya sareng pemilik dari Sate Maksumi ieu. Punten Ibu, bade tumaros wios. Mangga Neng. Ibu, Sate Maksumi ieu teh tos sabaraha lami ya, Bu? Ngawitan mah ieu teh di Covid teh 2020 pangitan Neng ngawitan mohon ngawitan icalan teh. Kantos sate acara mah pun diangkan mun abi mah nelaskeun gitu Neng. Asal usulna teh nah bet sate gitu, Bu. Sejarahna ibu icalan gitu Neng. Ya mohon. Ngawitan mah ibu teh didamel sareng pun lanceuk teh mung kana efek Covid PHK nya ibu teh bingung pangitan nya bade naon milarian usaha nyobi-nyobi we dina dina sate nya alhamdulillah pangitan rezekina ibu dina sate pangitan Anu jadi ciri khas sate ieu teh naon, Ibu? seunu nyarios mah tinu bungguna Neng mohon sauna teh benten tinu sanes sauna teh mohon. Hawa Ibu ngajalankeun usaha ieu teh, Bu? Oh kami dinten Sabtu mah cekap ku 3 personilna. Ibu nyalira, ieu suami sareng ieu pun bibi anu ngabantos. Upami dinten Minggon mah aya 8 personil anu ngabantosanana teh. Langkung seueur mun, Bu. Oh, alhamdulillah pami Minggon mah langkung rame gitu. Pami Sabtu mah cekap ku 3-an oge cekap gitu. Salajengna, Bu, kumaha cara ngarah wirausaha itu langkung konsisten jualanna gitu, Bu? Upami ibu masih mempertahankan dina kualitasna. Alhamdulillah langganan teh seul anu respon cocok rasana. Janten ibu mempertahankan dina kualitas rasana sareng kebersihanana gitulah. Pokoknya kualitas dari daganganna we gitu. Cekal sakitu panginten Ibu hatur nuhun. Simkuring balikeun deui ka Naila, mangga. Hatur nuhun kakiran anu tos ngawawancara mung sakitu wae panginten anu informasi anu tiasa diinfokeun Simkuring Naila kembalikan ke studio. Hatur nuhun. Tah kumaha pamirsa katinggalina jika nu raosnya. Sate Maksumi ieu teh seueur pisan anu meserna. Jadi pamirsa sadayana bila bade meser kedah teh enjing-enjing kenehnya bisa saeupeun. Sateras umam sate ieu aya oge dessert nu lokasina ge aya di payunan Sate Maksumi ieu. Di lapangan tos aya Fajar. Mangga. Hatur nuhun kajian, abdi tos aya di tempat kadua nyaeta di payunan Sate Maksumi. Nu mana tuangan ieu teh tiasa dijadikeun tuangan panutup. Info saterasna bade dilajengkeun ku rekan Simkuring. Hatur nuhun Kang Fajar, ayeuna Simkuring bade ngawawancara ka anu gaduh lisan nina ieu. Ibu punten bade ngawawancara. Ya, kumaha asal usul tempat kuliner ieu teh? Oh, nuju pertamana nuju aya Covid. Nah, kita acan aya nu icalan pas seueur anu pengunjung we nembe we icalan gitu. Naon wae sih anu jadi ciri khas di dessert ieu? Anu paling khas teh saladna, ieu salad buahna, sareng puding, tah ieu tambahanna sareng brownies ieu na anu ieu pangaosna 5.000 kami ieu 10.000-an sareng ayam mochi, sareng makaroni panggang. Anu wae sih anu dipikar resep ku anu datang ka ya. Favoritna salad buah, salad buah. Sareng
mageli. Kumaha wae sih tanggapan konsumen anu tos nyobian dessert ieu. Oh, tanggapanna alhamdulillah cenah raos sareng seger cenah buah nate gitu. Jantan nu pamitos mesa teh alhamdulillah aruih deui gitu. Jantan euy deui. Hatur nuhun Ibu tos bade diwawancarai. Sakitu wae informasi anu simkuring didugikeun balikan deui ka Fajar. Hatur nuhun Resti, sakitu ae informasi di tempat kedua. Sim kuring Fajar, sim kuring balikeun ka studio. Atur nuhun kana ilasan Fajar. Jadi kumaha pamirsa bade nyobian mana heula. Dona nage sami-sami raosnya tong hilap dicobian di Tegalega Kota Bandung. Mung sakitu wae acara Warta Kuliner Bandung dinten ayeuna. Patepang deui di acara Warta Kuliner Bandung salajengna. Abi Jihan Nabila Effendi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna urang cobian kulineran anu tos diteang informasina ku arurang sadayana. Anu kaji anu urang tadi nyaeta sate maksumi. Yummy. Menu anu pertama nyaeta sate jantung. Di dieu teh aya lontongan sareng aya sayur-sayuran kitu sareng dibere cabe. Lajengna sate ayam teh. Sanksi ayam lagi setelah sapi hiku tiga anu geus dikukus gitu. Anu kadua nyata aya dessert sareng puding. Anu kahiji kuring bade nyobian anu pudingna di jerona teh aya jeruk, buah jeruk, buah melon, blackberry sareng apel. Rasana teh aya haseman, terus visualna teh amis pas pisan sareng anu puding anu oranye ge amis. Anu kadua nyaeta dessert rasa matcha sareng di luhurna teh aya keju. Si bauna teh lembut sareng rasa matcha teh karasa